Tah gitu sok cicingkeun gitunya. Nya Pak. Ye tong dikaluhurkeun atuh ka dieu nyebrotkeun ka dieu Bapak poek. Lain totona nu ka dieu eta senterna ka dieukeun ka bapakeun. Iya tuh. Lain di kabapakeun. Sok tah kitu kahanapkeun cepengan ku toto. Atuh meureun ceman ku bapa mah dek kumaha beungeutna kana beung. Maneh mah kalaka diome-ome moal beres atuh gerak kieu carana mah. Sebrotkeun ka bapa tah kieu tah. Sok tah. Benih sia mah ditita nyekelan senter ge teu cara nyekelan duit. Astagfirullahaladzim asa kubanelnya eta budak anak saha sih teh? Anak aing getang. Tong dikitu-kitu atuh. Totoon sih teh eta senterna. Tong dikitu-kitu. Aku mah atuh Pak. Ka dieu nyenterna ka bapa pan bapa teh kan ngomean ieu ngomean kontak. Tah gitu tahan gitu. Sekedeung diberes. Nah, ayeuna geus beres. Awas. Wih, loba euy. Wah, aing bakal bengar. Toh, ka dieu toh senteran bapa toh. Hihihi, aing bakal kawin. Apa?